medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku pidangan Dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia di babakan Balapati. Nyai Garniti masih nganti kedatangan si Konceleng. Anu keur Nyai Garniti mah non teh nasibna Wisrawa sareng Hambali aya dina pandanganna si Konceleng, lamun teh mah si Konceleng eleh Nyai Garniti boga hak pikeun ngapi milik Wisrawa oge Hambali aya di babakan Balapati. Tadi mana Nyai Garniti oge atas tiasa ngelehkeun si Konceleng oge ngapi milik Wisrawa, maka anjeunna sejanang tang ijen jajaten oge ka si Garang Larang. Kitu katang tuan anu geus dikedalkeun ku Nyai Garniti. Urang lajengkeun serial si Konceleng dina jejer carios putu si Konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Wargi Dahlia si Konceleng anu diharapkeun datang ka babakan Balapati ku Nyai Garniti harita katingali keur ngadon leureuh di salah sahiji warung mereka don ngeusian beuteung da puguh lapar. Boga warung kawilang salaki jeung pamajikan anu geus karolot. Beres dahar harita nu boga warung teh jadi terus ngajakan ngobrol ka si Konceleng. Si bapa warung anu harita muka babaran lisan. Ya mah lantaran diperhatikan ku bapak ya mah ya aden deh sana surang liyo ya bang adewe yang ya masing waspada ya deh woi gila mang sana lu bampa kena hati-hati ayo nama benar tuh gitu kamu ayo deh kudu hati-hati ayo deh. Iya laras kasauran si bapak teh aden marginya kitu ayeuna teh tos aya selenting bawaning angin kolebat bawaning kilat cenah masih Garang Larang anu aya di alas paringin teh tos beres tapana ibu mah jadi ngabayangkeun nya teh kaayaan anu geus rada tenang teh pasti bakal jadi harengheng doi geura Si Konceleng ngaranjuk kaget ngadeng keterangan kitu. Celila terus nyarita. Nah bener gitu eta beja teh Bu, Mang. Kuring mah buat neme ngadangu si Garang Larang beres tapa na teh. Bener eta teh.
kitu geura ari Aden. Nya aya be eta teh beja mah anu rugi ka dieu margi. Kitu tak kurang alas waringin mamalah ngaja diembarkeun atuh eta beja teh supaya urang lembur pada sentar hatena. Mohon ulah boroning urang lembur atau anu sasata jalma biasa adalah sanaos jago-jago atana pijawara lembur oge teh aya anu henteu sentar atuh ngadangu sigarang larang mah. Anu matak ya bapak masuk mineng nyaring poting jadi rajon dadada kanu maha kawasa supaya aya jalma anu mampu nandingan adawang unggulan ajen kasakten sigarang larang anu sakitu garangna geuningan jeung ganggasna teh. Pedang beja anu saperti kitu harita si konceleng ngarahu jero hatena. Kangaranan si garang larang geus tapakna geus bisa dipastikan bakal leuwih ngaronjat ajen kasakten. Sedengkeun anu digadang-gadang baris mampu nandingan kasakten si garang larang nyata santana anu jadi incuna masih kene tetep dipeuseuh ku Hayang Widisakti duka rek iraha anggeusna. Si konceleng sajero ngahuleung harita ngomong sorangan dina jero hatena. Bakal harengheng deui ya kaayaan teh anu tadina tenang geus pasti bakal riweuh deui ya sabab bakal loba deui anu jadi korban kagejeman sigarang larang pasina oge malah kangaranan sigarang larang geus tapak mah nganu harti ajen kasaktena oge tangtu ngaronjat nambahan ya jiduh. Kita masuk sahoe pikeun ngimbangan kekuatan kasaktena malah duka teuing geus santana incu aing nah bakal mampu kitu nandingan ajen kasakten sigarang larang. Teu kaur tendang ieu mah ieu kahirupan teh. Ningali si konceleng kalah ka ngahuleung harita si bapa warung netep antep bari terus nyarita deui omonganna masih keneh ngamasalahkeun si garang larang. Gitu dah malah mah numutkeun wartos mah ya teh kayan si garang larang ayeuna teh langkung ngaronjat ka saktena kamampuan ajen kasaktena tina hasil olah capana teh moal aya anu bisa nandingan cenah mah kitu kangaranan geus kitu rek kumaha coba jeung hareupanana jauh. Nyada urang mah atuh puguh jalma leutik sasat jalma biasa-biasa tinggal kari kasusah we jeung kabingung ieu teh mikiranana ngan bet asa piraku kajahatan kudu salawasna aya dina kaunggulan mah. Da kudu nama kajahatan teh kudu gancang bisa diungkulan sangkan kahirupan aya dina katenangan kitu ari kaharep jeung kahayang urang mah sanes kitu eta teh agen. Wadara kitu ya teh nya mudah-mudahan me atuh engke dina waktuna anu tangtu mangsa anu tamat anu mampu pikeun nandingan ajen kasakten sigarang larang teh bakal aya datang. Margi ari keur kayakinan kuring mah kajahatan moal salawasna aya dina kaunggulan. Jadi dina hiji waktu masih garang larang oge baris panggih jeung tandinganana gitu. Si ibu warung jeung salakina ungut-ungutan satuju karena caritaan si konceleng. Tah nya eta anu diharapkeun ku ibu teh mohon ngan iraha atunya jalma anu baris mampu nandingan sigarang larang teh datangna. Ya urang antosan we ku kasabaran
Anu jelas geus jadi kapasian dina ieu kahirupan alam teh papasangan. Aya berang, aya peuting, aya ponok, aya panjang gitu deui. Setiap kajahatan tangtu aya oge anu bakal nimbangan anandinganana gitu. Sanggeus ngarasa cukup leureuh bari ngobrolna harita si konseling pamitan geus neruskeun lampah ka babakan balapati. Wargi Dahlia sadayana urang tinggalkeun heula si konceleng, caturkeun harita Mang Odek anu tepi ka tempatna Eyang Widi Sakti. Harita kadatangan Mang Odek dibagiakeun ku Eyang Widi Sakti ngan santana mah indit cenah. Maka cenah mah keur neangan bumbuahan. Sanggeusna silih bagiakeun sakumaha mistina harita Mang Odek terus ngajelaskeun maksud kadatanganana. Janten kieu ya teh yang abdi pangna ayeuna ya dangkaan dongkap ka dieu teh tumali sareng kaperyogian anu memang penting pisan ya teh yang nyaeta anu aya patalina sareng Ki Konsleng anu mawi yang omat yo ulah henteu nulungan yo. Ih, aku mah gitu kayaknya yang konseleng dewang. Boga kasusah ada aku mah jika jelaskeun ayeuna ka Eyang. Kumaha aya naon cenah yang konseleng ge. Janten eta Ki Konsleng teh mohon ayeuna teh nuju ngabujeng angkat ka babakan balapati yang ngajugjug kanu dituju sanes lantung tambuh laku datang tanpa sejayang. Mung memang aya masalah anu teu kinten abotna ieu teh. Margi kieu ya mohon ari jujutan ama yang ya mangga geura dangukeun ku Eyang ya kieu ya. Ku Mang Odek saterusna dijelaskeun ngeunaan kaayaan si konceleng secara panjang lebar ngeunaan tindakan Nyai Garniti teh. Kabehanana ditetek teh anu kaliwat bari disebutkeun yen Nyai Garniti teh lain bae pinunjul elmuna tapi leuwih nati eta boga sanjata andalan nyata pecut wisanaga. Kangaranan si konceleng datang nyumponan pamenta Nyai Garniti geus jelas bakal ijen jajaten. Mang Odek temi harap lamun si konceleng kasoran sabab lamun nepikeun ka kitu teh ngandung harti Wisrawa jadi salakina Nyai Garniti atau Hambali jadi urang babakan balapati. Sanggeusna ngarasa cukup ngaguar kateranganana Mang Odek mungkas caritaanana. Kitu kaayaan di konceleng dina waktu ayeuna teh yang jantan kadieu nya sejana dawawangan we ti salira Eyang kumaha cara. Nah, ya supaya Ki Konceleng aya di pihak anu unggul. Sabab cilaka ari kudu kasoran mah mun dan Wisrawang teh jadi bakal salakina Nyai Garniti. Oh kitu oge dan Hambali meureunna jadi urang babakan Palapati teh. Kitu daya. Tah anu masak abdi datang nepangan teh nya gitu ai jujutan nama janten nah ayahna paling yang ditulungan ku Eyang ieu teh. Jadi gitunya. Lang nyedanya nyata anu mata kanjakan di Jabang oge. Sabab kaayaan Eyang dina waktu ayeuna teu beda we di jalma biasa.
Eyang ayeuna geus teu boga kamampuan naon-naon Mang Odek. Pugu bae Mang Odek jadi kerung lantaran teu ngarti ngadenge Eyang Widi Sakti nyebutkeun geus teu boga kamampuan naon-naon. Kitu teh lantaran acan nyahoeun Mang Odek mah karena kaayaan Eyang Widi Sakti ayeuna. Eyang mah meni sok papayan tahun seh. Bet kacida-cida teuing nganggo nyebatkeun geus teu boga kamampuan naon-naon sagala rupiah. Ulah kitu Eyang Bet teu karunya teu karu-karunyaun nya kanu karu butuh ku pitulung ari tahun Eyang mah kitu Yang. Lain papayan Mang Odek. Tapi memang kenyataan anu sabenerna ku ayeuna mah ulah teh geus teu boga kamampuan naon-naon. Jaba ilmu jeung kakuatan kasaktian yang geus pindah manjing ka Santana. Mara kajadianna oge da can hijrah. Nu majak yang moal bisa nulungan. Leres Eyang betir aku murid leuwih punyul batan anu jadi guruna cik aya wae coba jelaskeun kumaha Yang yo jelaskeun heula yo. Ku Eyang Widi Sakti saterusna dijelaskeun ngeunaan kaayaan dirina waktu nurunkeun ilmu pamungkas Geni Jaladri jeung Bayu Pubutan. Katingali Mang Odek ka Bandungan pinuh perhatian kana guaran Lisanti Eyang Widi Sakti. Tutas garasa cukup ngajelaskeun Eyang Widi Sakti mungkas keteranganana dina sikep anu dariana kerana. Nah, jadi gitu kaayaan yang dina waktu ayeuna ge Mang Odek. Jadi Eyang geus teu boga kamampuan naon. Ya ayeuna mah kari ngadaguan si Jalu Santana balik ka dieu. Ke urang pada mikeun bajiraku make derek nulungan sasat ka agi jorangan gitu. Waduh, ari manawi tentu kitu Eyang. Pajanten ayeuna mah Santana teh geus lulus atuh jadi pawaris tunggal Eyang teh nya. Nya geus waktuna kudu lunta makalangan panginten ayeuna teh Yang. Dina kaayaan keur ngobrol gitu harita datang Santana dibari mawa bungbuahan ke Eyang Widi Sakti. Saya datang Santana mah harita ku Mang Odek terus diajakan badami sarta dijelaskeun ngeunaan kaayaan si Konceleng anu jadi aki. Dijelaskeun oge ku Mang Odek lamun si Konceleng nepikeun ka eleh jajaten dina mangsa ngalawan Nyai Garniti geus pasti Wisrawa jeung Hambali bakal tumetep di babakan Balapati jadi batur hirupna Nyai Garniti. Jadi anu matak ya teh emang ayeuna datang ka dieu teh lantaran boga hayang aya kahayang itu hayang nulungan Aki Jalu. Hayang nulungan Aki si Jalu sareng Den Wisrawa katutulungan emang ya Den Hambali gitu. Da cacakan lamun emang boga ilmu anu punjul mah geus moal ka dieu heula. Orek langsung wae ini ngebaturan Ki Konceleng ka babakan Balapati. Ngadenge katerangan ti Mang Odek siga kitu harita katingali beungeut Santana asak beureum nahan amarah sabab salempangku kaayaan Aki. Santana netep antep ka Eyang Widi Sakti anu jadi guruna bari terus nyarita. Janten kitu nya Yang. Kumaha tuh saur Eyang ya teh? Iya. Memang geus waktunya kudu luhing daya. Geus bejeuna ngamalkeun ilmu keur kapentingan sasamaieu. Sogomo ayeuna nu bakal ditulungan teh sasat anu jadi hati. Yang tube ku yang hidup di jurung lagu. Sakalian bebaskeun Jang Wisrawa ka Jang Hambali dina jangkreman Nyai Garniti. Di mana Jalu geus beres omas banturan jeung bantuan Aki hidup pikeun bajuang ngabebaskeun kairupan jalma loba tina cangkreman si Garang Larang. Kangaranan geus
menang idin malah di jurung laku kitu mah ku Eyang Widi Sakti. Harita santana jeung Mang Odek bari dijajabkeun ku paneutupna Eyang Widi Sakti. Arimit ninggalkeun eta petempatan anu dituju nyata Babakan Balapati tempat padumukan Nyai Garniti. Dahlia urang caturkeun harita si Koncleng waktu asup ka pakampungan Babakan Balapati manggih lahan mangrupa tegalan di eta tempat. Kalayan geus aya 3 jalma anu ngabagyakeun kadatangan si Koncleng anu teu aya lian ti Nyai Garniti jeung Wisrawa katut hambali geuningan. Harita Nyai Garniti neuteup antep ka si Koncleng telira terus muka caritaan. Koncleng, anjeun nyata jago sajati datang nyumponan kana pamenta kuring. Ayeuna ku diri kuring diberi kasempetan heula pikeun cacarita jeung Kang Wisrawa katuci hambali. Meme urang duaan prung ijen jajaten. Geus ngomong kitu Nyai Garniti ngagajelang luncat ka tempat anu rada anggang. Sedengkeun si Koncleng gancang nyamperkeun ka Wisrawa jeung hambali. Si Koncleng sikapna tetep tenang, ngabagikeun paneutupna ka Wisrawa jeung hambali bari terus nyarita. Duh, ieu mah ye. Lalakon anu karandapan ku urang dina waktu ayeuna memang di luar dugaan. Ayeuna kuring kapaksa ieu kudu ngalayanan kana karep jeung kahayangna Nyai Garniti. Pikeun ngabuktikeun saha anu pangpunjulna na kuring atawa Nyai Garniti. Da kumari jang Wisrawa ieu teh teu dikukumaha di ditu. Nyai Garniti teu wantuneun ngagudasi ka ganggu ka diri abdi ki. Sabab anjeuna memang tos janji ai margi teu acan aya kapastian saha anu langkung punjul elmuna di antara Nyai Garniti sareng Ki Koncleng mah gitu. Jadi abdi bingung gitu janten kudu kumaha abdi teh ki ieu teh asa linglung bararengung kieu ieu teh. Ih ande kudu bingung jang Wisrawa. Kenyataan anu lumaku dina waktu ayeuna hayang nyaho lah urang si hareupan we heula. Katingali ku kuring ya Nyai Garniti teh teu mawa pecut wisana aga geuningan ieu teh. Oh, henteu ki. Margi abdi sareng Nyai hambali usul ka anjeunna. Upama memang ngarasa jadi jago sajati dina mangsana ijen jajaten ulah rek ngagunakeun pecutna. Sabab Ki Koncleng oge tangtung ngagunakeun atau tara ngagunakeun pakarang estu mung 2 leungeunna jeung 2 sukuna. Nyata teh lah geuningan anjeunna teh satujueun kana usul abdi geuningan. Leres teh ieu gitu. Leres Kang. Nyai Garniti tos masihan kacindekan dina mangsana ijen jajaten sareng Ki Koncleng dina waktu ayeuna. Moal arek ngagunakeun pecut wisanaga
Anu mawi abdi sareng Kang Wisrawa rada tenang oge ieu teh Ki. Terus terang we ya teh kuring rada tenang jeung gede hate. Kangaranna Nyai Garniti teu ngagunakeun pecut wisanaga mah. Sabab lain naon-naon basa papanggih anu kahiji teh jeung Nyai Garniti geuningan. Terus terang kuring ngarasakeun wirasat anu goreng ka eta pecut wisanaga. Anu jelas kuring bakal usahalah sakawatan naga ngatrukeun sakabeh ilmu anu kacangking ku diri kuring sangkan mampu ngungkulan kaayaan. Abdi ngiring adedel ku pidua Ki. Moga-moga dikersakeun ku Nu Maha Kawasa salira mampu ngagunakeun ilmu atur ngungkulan ilmu Nyai Garniti. Lamun nilik dina kaayaan mah Nyai Garniti teh sanes jalma jahat Ki. Nanging abdi sareng hambali oge teu ngartos ieu teh kunaon bet kieu kalakuanana. Boleh ieu teh teu ngartos ka abdina sareng ka hambali oge kitu tah Ki. Nu madak eta nu jadi panasaran keur kuring oge. Dan nu penting ayeuna mah doakeun Mejang Wisrawa oge hambali sangkan kuring mampu ngungkulan ajen pangarti Nyai Garniti. Tutu geuning atuh Nyai Garniti geus mere isyarah ka kuring ge. Nyai Garniti ngaguruan si Konceleng nandakeun geus cukup mere waktu keur si Konceleng cacarita jeung Wisrawa katut hambali. Harita si Konceleng ngajorelat muncat saterusna pancuh nangtung di hareupeun Nyai Garniti. Dua jirim adu hareupan, dua teutepan pada ngandung sima pangabaran. Tepung pada waktu harita. Telila Nyai Garniti terus nyarita dina sikep anu pinuh percaya diri. Katang tuan anu lumaku dina waktu ayeuna. Kula moal arek ngagunakeun pecut wisanaga. Cukup ku kemampuan sapasang leungeun jeung suku. Jadi andika Konceleng henteu kudu salempa sabab kuring boga kayakinan najan teu ngagunakeun pusaka tetep kuring anu bakal unggul. Keyakinan diri anjeun sarua jeung kuring Nyai Garniti. Sakomo lamun ngingetkeun kuring teu boga salah. Tur teu ngarasa boga pasoalan ti tadina jeung diri anjeun. Nu basa karep jeung kahayang anjeun ku kuring ayeuna diladenan. Alus Konceleng. Katang tuan anu secina saha anu leuwih punjul elmuna eta ngabogaan hak pikeun mutuskeun nasibna Wisrawa jeung hambali. Jadi di mana andika eleh jajaten mangka kudu tega jeung kudu ikhlas narima kana kanyataan papisahan jeung anu jadi dulur. Ieu katang tuan anu geus teu bisa ditawar deui. Si Konceleng ngahulang sakedeung bari leuteup seukeut ka Nyai Garniti. Memang kawilang berat oge katang tuan anu bakal disatujuan. Tapi lantaran si Konceleng ngarasa penasaran karena maksud jeung tujuan Nyai Garniti anu sabenerna, jadi kapaksa si Konceleng nya tujuan karena lumak kedatang katang tuan anu lumaku dina waktu harita. Si Konceleng nyerenge seuri, sikepna tetep tenang, telila terus nyarita deui. Nyai Garniti, salaku jago sajati kudu sagolek pangkek sacanggereug page. Kayatang atau katang tuan ti diri anjeun kapaksa ku kuring ditarima. Kan weleh keur kuring mah banget teu ngarti teh. Ari nilik kana kaayaan anjeun teh lain jalma jahat. Tapi aneh bet mika hayang ka lalaki anu geus jelas teh suka. Ya anu teu kaharti ku diri kuring teh. Ngadenge si Konceleng nyarita seperti kitu. Nyai Garniti nyelang areret heula ka lebah Wisrawa. Saterusna neuteub seukeut ka si Konceleng. Bari jeung nyerenge seuri, telila terus carita deui. Kang Wisrawa lalaki anu geus lila jadi implung. Waktu panggih anu munggara
Mangsa diri kuring ningali kaayanana langsung kontak kana batin kuring. Anu bisa ngabaturan hirup kuring. Jadi ente kudu kaget ku ieu kaayaan jeung kenyataan Konsleng. Lamun teu mah ieu tindakan kuring teh rek disebut kajahatan ku diri Andika nya teu naon. Sakali ieu mah teu naon, anu penting ku kuring atau kuring bisa laksana Kakang Wisrawa rek disebut kajahatan ge sakali ieu mah teu naon. Nu penting kuring laksana kapidurian Kakang Wisrawa. Jadi Nyai Garniti teh keukeuh tetep moal nyarita anu sabenerna kana maksud jeung tujuan anu sabenerna pangna keukeuh nangtang ijen ka kuring teh. Nya hade lamun kitu mah. Kuring geus sayaga diri ya pikeun ijen jajaten. Tetel, bener cek omongan batur. Yan anu ngaran si Konsleng boga birasat anu seukeut. Konsleng, lamun Andika menang atawa eleh, kuring bakal balaka maksud jeung tujuan kuring anu sabenerna pangna keukeuh hayang ijen jeung Andika. Ieu janji ti si Garniti. Jadi geura tatan Konsleng. Serong. Harita si Konsleng jeung Nyai Garniti pada sayaga diri. Duanana pada ngawangun pasangan. Geus ngamimitian ijen jajaten pikeun mastikeun saha anu leuwih punjul elmuna di antara dua jago anu geus adu hareupan dina waktu harita. Nyai Garniti nangtukeun sikepna pikeun miheulan maju narajang kanu jadi lawan. Jelap, jelang. Wargi Dahlia geningan waktos parantos tanya kapan tarungna antara si Konsleng sareng Nyai Garniti orang hanca enjing we atunya da kumaha tuh waktos ratus mepet dia siapun anu kasuhun atau nuhun kasadayana nu saratia teras mararanco ngadagukeun dongeng sudah tidak lia atau sing kuring anu mancan tugas amit mundur amit punggur kasadayana wilujeng kantun pernios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak langgapnya Dahlia prunggah go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Konsleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.